Haturan wilujeng sumping ka sepuh wakil kelas 8 SMPS Bandung anu parantos linggih di Gedong Palagan. Oge haturan wilujeng sumping ka Bapak Pupuhu SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung kali rengrengan Ibu Bapak Ais Pangatik oge staf administrasi sekolah anu parantos sami-sami auk di Gedong Palagan Atikan Sunda. Haturan wilujeng sumping oge ka sepuh siswa-siswi SMPS Bandung oge siswa-siswi SMPS Bandung kelas 8 anu ngiring aud ngelangkungan virtual Zoom meeting dina Calagara Pangjurung Laku SMPS Bandung dinten ayeuna. Ka siswa-siswi SMPS Bandung kali sepuhna atau nepi para tamu uleman sumangga dihaturanan kanggo linggih di Gedong Palagan Jalaran Calagara sakadap di baris di kawitan hatur nuhun. Calagara alhamdulillahirabbil alamin sakedap deui acara baris dikawitan kumargi kitu sim kuring nedaha punten oge meredih ka para hadirin kanggo linggih di tempatna sewang-sewangan anu parantos disayogikeun ku Panata Calagara. Oge ka para pangisi acara tim kasenian SMPS Bandung oge dihaturanan kanggo sayaga jalaran Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung sakedap deui baris ngaluuhan ieu Calagara di Gedong Palagan. Haturan wilujeng sumping ka Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung. Haturan wilujeng sumping ka sadaya hadirin anu parantos linggih di Gedong Palagan Atikan Sunda Bandung sumangga dihaturanan kanggo linggih di tempatna sewang-sewang.
Haturan wilujeng sumping Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung. Haturan wilujeng sumping Bapak Pupuhu SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Haturan wilujeng sumping Bapak miwah Ibu Ais Pangati kali staf administrasi Sekolah SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Haturan wilujeng sumping para sepuh murang kalih wawakil kelas 8 SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Oge anuku Ibu Dipika Cinta tur Dipika Reus para wawakil kelas 8 SMP Yas Bandung. Oge tehilap karengrengan para tamu oleman sepuh murang kalih oge siswa-siswi SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung anu sami-sami ngiring aut ngalangkungan virtual Zoom meeting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji sinareng puja urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Mulia, anu parantos maparin ridho sareng rahmatna dugi ka urang sadaya tiasa riung mungpulung, patepung lawung, paamprok jonghok, patepang rarai dina kaayaan sehat wal afiat. Amin. Sholawat miwah salam mugia janten cai katresna anu salawasna ngocor ngagolontor kajungjunan mustika alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natrat kapara kulawargana, kapara sahabatna tugdugi ka urang salaku umatna anu insyaallah nurut tumut kana ajaranana dugi ka akhir zaman. Amin. Hadirin anu kusim kuring dipi hormat, sim kuring pun tias nastitipuri sejanyarengan hadirin sadaya dina calagara pangjurung laku kelas 8 SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung kalayan jejer mupu tuturus suwanda mangkak di buana. Hadirin anu kusim kuring dipi hormat, hatur uninga wireh ieu jejer teh dicandaknya eta pikeun janten doa ka para siswa-siswi SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung anu bade neraskeun lalampahan ka jenjang anu langkung luhur nyaeta SMA pangintennya ti SMA engke naik deui kana paguron luhur sapertos kitu. Mupu tuturus teh nyaeta generasi bangsa anu tos meujeuhna alaeun anu parantos asak gitu anu parantos waktosna dipelak. Suwanda mangkak di buana ari suwanda teh su teh hartosna teh hade luhur ari wanda teh banda, jadi banda anu kapimilik ku siswa-siswi SMP Yas Bandung insyaallah hade tur luhur budi pekartina mangkak di buana insyaallah janten nyeungitan kulawargana dirina nyalira sakola oge nagara sareng agamana amin ya rabbal alamin. Hadirin anu kusim kuring dipi hormat, supados waktosna henteu nyangkolong urang lajengkeun wae kana calagara anu salajengna nyaeta galindeng ayat suci Al-Qur'an anu dilajengkeun ku Nur Hidayahan anu baris dipingpin ku Ibu Dr. Andayati Mulyati MAG sareng tim kasenian ti SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Kakersana sumangga dihaturana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa
Ada suara lewat وجعلناكم شعوبا وقبائل وقبائل لتعارفوا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير Sadaqallahul azim. Ka Allah abdi nyalindung tina panggodana setan kalayan asma nu agung Allah kasih Allah ku teu pantes teuing silih lendih mere tetelan ku ngaran nu goreng matak tengenah batur komo deui mun kanu ka jelma anu iman nyebut pasekupur jeung saha anu teu tobat nya manehna kaasup jalma nu dolim anu dolim kacida mangka inget teh jalma nu mukmin pemapesan ulah rek moka
hade leuwih utami tibatan andika leuwih hade itu jeung poma perawani ulah arek ngageugeuikeun anu lain jeung serikeun anu lian ulah pesan arek wani-wani ngageugeuikeun wanita nuli yang serikeun anu sejen wah itu nu alus anu lian leuwih utami tibatan arandika batur leuwih alus ulah sok silih cawad nu kitu teh sarua moyok pribadi nyawa diri rinujillahi hamo lepat bidauhna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Karsana Dr. Dayati Mulyati MAG anu parantos ngagalindengkeun ayat suci Al-Qur'an oge ka tim kesenian SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung anu parantos ngagalindengkeun haleuangna anu sakitu halimpuna. Tah Bapak miwah Ibu sadayana hatur uninga wireh Nur Hidayahan teh janten ciri khas di SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung nalika rengse ngagalindengkeun ayat suci Al-Qur'an aya haleuang Nur Hidayahan dina winangun guguritan lajeng dianggit kana tembang Cianjuran atau Pima maosna. Tah ieu janten ciri khas panginten sapertos kitu Bapak pupuh leres. Ieu teh ciri khas anu saya pisannya margi langki di kota Bandung, langki pisan anu ngagalindengkeun Nur Hidayahan gitu. Da SMPS mah gaduh ciri khas eta teh gitu. Tiasa janten mung SMPS anu ngagaduhan Nur Hidayahan eta.
Anu salajengna Bapak miwah Ibu urang sami-sami ngahaleungkeun lagu Indonesia Raya ku kituna para hadirin di haturanan ngadeg. Diri, ngerti Sunda, jadi
seni musik anu nembe ingat cantik sampai kulit eta mahasiswa PPL namanya Bapak sareng Ibu haturnya. Terus bisa di SMPS teh mau guru PPL na, mau guru na. Alhamdulillah kandidat kabeh anu ngembangkeun halwa gambar kayak Al-Qur'an sareng budaya geus guru SMPS. Damian SMPS oge kenging guru SMPS sanatikan Sunda Bandung kenging almarhum Bapak Yudi Tariri SSN oge rumpakana kenging Bapak Alamsyah SPD. Anu salajengna hadirin anu kusim kuring dipihormat alhamdulillahirabbil alamin urang parantos rengse dina jirangan anu kahiji anu salajengna urang lebet kana jirangan anu kadua anu mangrupi acara inti dina kagiatan dinten ayeuna kagiatan pangjurung laku virtual kelas 8 tahun ajaran 2020-2020 hiji kalayan jejer mupu tuturus Suwanda mangkat di Buana. Margi itu dihaturanan ka siswa-siswi wawakil di kelas 8 kanggo tatahar kanggo nampi layang pangajen kawis katineng kalih medali di sakola ngawakilan rerencanganana sadaya anu aya di bumi sewang-sewangan. Oke dihaturanan ka sepuhna sewang-sewangan ti wawakil ti wawakil siswa-siswi SMP Sanatikan Sunda Bandung sumangga dihaturanan kanggo ngarencangan murang kalina oge ka para wali kelas sumangga dihaturanan kanggo sami-sami ngarencangan. Sate acana dikawitan sim kuring ngahaturkeun ka Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung kali Bapak Pupuhu SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung kanggo sami-sami linggih di luhureun panggung kanggo masrahkeun medali ka para wawakil SMPS Bandung. Oge ka siswa-siswi anu aya di bumi mugia disiapkeun medalina oge ka sepuhna disiapkeun siap-siap kanggo ngalungkeun medali ka murang kalina sewang-sewangan. Pangjurung laku virtual kelas 8 tahun ajaran 2020-2020 hiji mupu tuturus Suwanda mangkak di Buana dikawitan. Sumangga dihaturanan ka bawakil di kelas 8A nyaeta Rafika Nurul Azizah kali Akmal Muhammad Fahri di rencangan kusepuna sewang-sewangan oge ibu wali kelasna nyaeta Ibu Pertiwi Nugraha SPD. Sumangga dihaturanan kanggo linggih kapali itu. Ibu mangga kapali dia. Sumangga dihaturanan ka Rafika Nur Azizah kanggo majeng kapayun nampi medali ti Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung. Mangga Rafika Nur Azizah dihaturanan. Anu salajengna sumangga dihaturanan ka saderek Akmal kanggo nampi medali ti Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin mangga ka Ibu Pertiwi Nugraha kanggo ngajajabkeun deui murang kalina ka sepuhna sewang-sewangan. Alhamdulillahirabbil alamin karaos waktos 3 tahun salami nyuprih ilmu di SMP Sanatikan Sunda parantos matasna. Sumangga dihaturanan kanggo linggih deui di tempatna sewang-sewangan. Anu salajengna dihaturanan ka wawakil di kelas 8 sadayana siswa-siswi sumangga dihaturanan anu ti kelas 8A anu aya di bumina kanggo sami-sami dikalungkeun oge medalina ku sepuhna sewang-sewangan. Anu salajengna wawakil di kelas 8B nyaeta Mira Hijriah sareng Zildan Wahyu Saputra di rencangan ku sepuhna sewang-sewangan oge dijajab Ibu wali kelasna Ibu Santi SPD sumangga dihaturanan kanggo linggih kaluhur panggung. Sumangga kapali kenca. Ka Ibu mangga dihaturanan kapali dulu.
ka Bapak Pupuh SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung semangga dihaturanan kanggo masrahkeun medali ka sadere Wira Hijriah di kelas 8. Anu aya di bumi oge ngiringannya ngiringan dikalungkeun ku sepuhna sewang-sewangan. Anu salajengna Zildan Wahyu Saputra oge wakil di kelas 8 geus mangga dihaturanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga kami santi kanggo ngajajab deui murang kalihna ka sepuhna sewang-sewangan. Hatur nuhun mangga dihaturanan kanggo linggih di tempat sewang-sewangan. Anu aya di bumi oge kabeh hilapnya sepuhna Bapak Ibu sadayana oge ngiring ngalungkeun medali ka murang kalihna sewang-sewang. Anu salajengna di kelas 8C aya Rakaza Raditya kali Bunga Aulia Putri baris direncangan ku Ibu Wali kelas Ibunya Purbani SPD kali sepuhna sewang-sewang. Semangga dihaturanan kanggo linggih di luhur panggung. Bapak Pupuh Yayasan Atikan Sunda Bandung kanggo masrahkeun medali ka Bunga Aulia Putri di kelas 8C. Anu salajengna ka Rakaza Aditya mangga dihaturanan. Mangga ibunya Purbani SPD kanggo ngajajak di murang kalihna ka sepuhna sewang-sewangan. Alhamdulillahirabbil alamin parantos rakasan lalampahan hidup nu pri pangarti di SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Alhamdulillah. Semoga dihaturanan kanggo Bapak sareng Ibu kanggo linggih di tempatna sewang-sewangan. Anu di bumi oge kelas 8C ngiringan oge dianggo medalina ku sepuhna sewang-sewangannya dipasangkeunana tekeng ibu nyalira supados karaos itu kareueusna sepuh teh nyapelakeun salami 3 taun. Ieu tandana buktina aya medali anu dikalungkeun ku sepuh ka murang kalihna. Anu salajengna sumangga dihaturanan ka Syifa Nur Fadilah Muhammad Hafiz Sukmanata di kelas 8D direncangan ku Ibu Wali kelasna Ibu Siti Umi Atiyah SPD sumangga dihaturanan. Sumangga dihaturanan ka sepuhna oge kanggo ngiring linggih di luhur panggung. Ka Bapak Pupuh SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung sumangga dihaturanan kanggo masrahkeun medali ka Syifa Nurul Fadilah di kelas 8. Anu salajengna Muhammad Hafiz Sukmanata sumangga dihaturanan kanggo dikalungkeun medali. Hatur nuhun Bapak. Mangga Ibu Siti Umi Atiyah SPD kanggo ngajajabkeun deui murang kalihna ka sepuhna sewang-sewangan. Kunjungan alhamdulillah parantos rengsel. Sumangga dihaturanan kanggo linggih deui di tempatna sewang-sewangan. Anu di kelas 8D oge anu virtual ngiringan oge dikalungkeun medalina ku sepuhna sewang-sewangan. Anu salajengna di kelas 8E aya Siti Fatimah Az-Zahra sareng Taufik Al-Farizi baris disarengan ku sepuhna sewang-sewangan oge ku Ibu Wali kelasna anu cantik caper campernik aya Ibu Leli SPD semangga dihaturanan kanggo linggih di luhur panggung. Dihaturanan ka Bapak Pupuh Yayasan Atikan Sunda Bandung kanggo masrahkeun medali ka sadere Siti Fatimah Az-Zahra di kelas 8. Anu salajengna mangga dihaturanan kanggo masrahkeun medali ka Muhammad Hafiz hapunten ka Taufik Al-Farizi di kelas 8. Mangga dihaturanan Ibu Leli kanggo nyanggakeun deui murang kalihna ka sepuhna sewang-sewangan munjungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse semangga dihaturanan Ibu kanggo linggih deui di tempat sewang-sewangan. Anu kelas 8E siswa-siswi kelas 8 oge ngiringan dikalungkeun medalina ku sepuhna sewang-sewangan tanda kareueus tanda kacinta tanda kanyaah di sepuhna sewang-sewangan. Anu pamungkas aya kelas 8F wawakil di kelas 8F nyaeta Finandia Dwi Linggamaya kali Aditya Dwi Putra baris diserangan ku sepuhna sewang-sewangan oge wali kelas Bapak Wali kelas anu panggantengna di kelas 8 nyaeta Bapak Ahmad Priyatna SPD sumangga dihaturanan kanggo linggih di luhur panggung. Sumangga
Sumangga dihaturanan ka Bapak Pupuh SMP Yayasan Sunda Bandung kanggo masrahkeun medali ka saderek Finandia Dwi Linggamaya di kelas salapan. Anu salajengna Aditya Dwi Putra di kelas salapan. Siswa-siswi kelas salapan anu sanesna paminati kelas salapan F Sumangga dihaturanan kanggo ngalungkeun medalina ka sepuh masawangsa. Mangga Bapak kanggo nyanggakeun deui Finan sareng Adit ka sepuh masawangsa. Hatur nuhun Bapak miwah Ibu dihaturanan kanggo linggih di tempat masawangsa. Mangga Bapak Pupuh Yayasan Sunda Bandung kali Bapak Pupuh SMP Yayasan Sunda Bandung dihaturanan oge kanggo linggih deui di tempat masawangsa. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi dina jirangan kedua parantos rengse parantos katabis ku urang sadayana wireh parantos aya nu nyengcelak pangintennya dina dada na para wisudawan di kelas salapan parantos aya nu hejo aya nu lucu-lucu warna hejo logo Yayasan Atikan Sunda Bandung. Alhamdulillah ieu teh tanda wireh kelas salapan insyaallah parantos lulus di SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Teu karaos simkuring ngawulang di dieu tim ngawitan nu kelas 8 ayeuna kelas 7, kelas 8, kelas 8 ayeuna tos bade perpisahan deui. Padahal tos satahun urang sadaya tepat-tepang ku ayana ieu sasalad corona teu tiasa patepang, teu tiasa ngajar secara langsung, teu tiasa ningali hasil belajarna sapertos kumaha, proses belajarna mung saukur secara virtual. Tapi alhamdulillah esensi tina diajar sasarengan insyaallah moal ical insyaallah tetep maneh dina hate urang. Mugia sumanget diajarna sok sanaos masih keneh aya sasalad corona insyaallah tetep kedah sumanget gedurkeun deui sumangetna komo hidup ayeuna kelas 8 bade nincak deui kana tangga pangintennya titincakan tangga anu salanjengna nyaeta dina jenjang SMA atau napi SMK panginten sapertos kitu. Hadirin anu kusim kuring dipi kahormat, anu salajengna bade aya hiburan supados urang tetegang teuing, supados urang aya hiburan. Aduh, aya nu garelis, aya anu di make up. Dudu make up teh sanes mung saukur ibu bapak guru. Bapak guru di make up henteu? Pak Ahmar di make up henteu? Pak Ahmar menitos gaya ti enjing-enjing sayaga di dieu nya. Alhamdulillah Bapak Pupuh SMPS oke pang enjingna di dia teh memastikan acara teh berjalan dengan sangat lancar. Alhamdulillah Bapak Pupuh Yayasan oke alhamdulillah parantos sumping. Alhamdulillah bingah pisan ayeuna urang tiasa ngariung sanos mung 40% pangintennya da di gedung itu kayaknya langkung di 40%. Kami telepat gitu. Tah, anu salajengna aya hiburan. Hiburanna naon cenah? Aya nu garelis pokona mah. Hiburan teh nyaeta tari merak kojo di SMP Yas tari merak teh asuhan Ibu Pertiwi Nugraha SPD. Sumangga dihaturanan ka tim kasenian tari merak. Para hadirin anu kusim kuring depi hormat, wilujeng nyakseni.
Tah Bapak Ibu sadayana anu nembe teh tari merak teh merak centil da meujeuhna nya diibingkeunana teh ku murang kali SMP kelas 8 anu nembe teh asuhan Ibu Pertiwi Nugraha teh anu paling cantik. Anu lincah sekali. Tah Bapak Ibu di SMP Yayasan Atikan Sunda teh sanes mung saukur aya seni tari, tapi oge aya seni sora, aya musik, kantenan, aya oge seni rupa, seni wayang, seni ukir wayang anu dibinana ku Bapak Tresna. Oge aya seni ibing penca anu diajarkeun teh ku Bapak Aji, Pak Aji. Nya. Ayo Pak Aji anjeunna ngawulang penca, aya ekstrakurikulerna oge lebet kana muatan lokalna. Cobi di sakola mana anu aya muatan lokal penca. Sapertos nama mung aya di SMP Sungkul. Empra heula kanggo SMP sadayana. Reueus pisan nya janten bagian ti kulawarga SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung. Tah Bapak Ibu sadayana oge Bapak Ibu nu aya di bumi siswa-siswa SMP anu aya di bumi tekenging waka les tekenging waka kamamana kumargi saatos ieu bakal aya pintonan seni sora ti Zahran 7C murang kali kelas 7C bade ngahaleuangkeun lagu pop Sunda. Cobi urang sami-sami Bandungan kumaha sih laguna lagu naon kinten-kintennya cikan aya nu terang teu nya lagu naon supados teu penasaran urang sami-sami sakseni ya. Zahran kelas 7C pada bidang ke pop Sunda. Wilujeng Yakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragap saya polo teu apal dirupa jeung deui duka di mana mun panas kapanaseun mun hujan kahujanan mun reupeuting ngadon sare di emperan pugu hirup di jalan teu boga patempatan pikeun pangbalikan di mana atuh di mana diri kuring di mana atuh asalna diri kuring na kumaha mimitina ya Allah papari abi pituduh na di mana kolot abdi teh ayeuna jalanan gawe ukur ngamen dina kandaraan sabenerna teh ngarasana langsa pugu hirup ragap saya polo teu apal dirupa jeung deui duka di mana
bubuh hirup di jalan teu boga patempatan pikeun pangbalikan di mana atuh di mana diri kuring di mana atuh asalna di mana kolot abdi teh ayeuna di mana atuh di mana diri kuring di mana atuh asalna kumaha atuh kumaha diri kuring mimitina ya Allah papari abi pituduh na di mana kolot abdi teh ayeuna Zahran teh kelas 7 Bang. Tos kantos pendak tuh sareng teteh sareng AA kelas 8. Teu acannya coba tingali. Itu nu palih ditu, itu nu pangkasepna namina teh AA Taufik. Terang, itu nu pangkasepna AA Taufik. Anu panggelisna itu ya teteh Zahra. Setuju gelis teh? Gelis. Hari itu AA na ganteng teh. Ganteng we sieun digencet awal digencet datos lulus aya namanya topik nage. Zahran tadi ibu ningali Zahran tuh nyanyiina meni saya pisan, ekspresina oge meni saya pisan. Judulna teh budak jalanan, meni nya sih ke budak jalanana ekspresina teh meni hayang nyamperkeun teh ieu Kang Jajan gitu. Ya, ketemuan Zahran ya sing getol deui di ajanan teh urang ngiringan pasanggiri ya sasih Agustus insyaallah Bapak ACC teh ngiringan pasanggiri. Cawe SMP seueur pisan mayunan pasanggirinya dina semester payun. Insyaallah biasa ka Bapak pupuhu. Jadi pasti di ACC wae. Bapak Ibu sadayana namanya Pak Kopi Dokter Lagu Populer di Zahran kelas 7. Lalu selanjutnya yang tampak ya di pupuhu SMP SMP sudah satu bersama Bapak SPD Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang mampu dulu kita sudah memutus beliau corona. Sepuh barangkali wakil di Patang di Aceh atau seperti di rumah. Dan sepuh barangkali merasa ngiring dulu di Bumi Namanya untuk seperti di bawah. Bapak Ibu Wakasek STPS untuk seperti di bawah. Dan Bapak Ibu Pakati Sarang Pendagaan Administrasi Sabala untuk seperti di bawah. Lagu Kimayun modal kajakan puji syukur Allah Subhanahu wa taala dina kesempatan ieu dina waktu ieu urang tiasa hafal tiasa ngalaksanakeun kegiatan kelulusan di jadwal kami Kopan Juni 2020 ini. Alhamdulillah urang tiasa hafal ngariung walaupun sederhana
ngirangan makna, ngirangan hal-hal antara pilihan atau ukuran ditujuk. Alhamdulillah orang dengan kondisi sehat walafiat. Salawat salam orang mengikut junjungan orang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabat, kepada tabi'in, juga kurang berkata. Mudah-mudahan yaumil akhir orang ini lapangan di Bapak Ibu. Aku tertarik kali ini atau kegiatan kelulusan dan pakir pelaku ini dilaksanakan dari sebelum dengan kondisi sederhana, ya, pada kondisi pandemi COVID. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tidak terjadi karena protokol kesehatan, ya. Masker, pensil, hand sanitizer sudah disiapkan sawal di Bapak Ibu ayah di keluarga orang paling ayah di hubungan masing-masing sebenarnya pada umumkan maka ini atau kelulusan tadi terus didugikan tadi terus secara simbolis atau bentuk akhir antara kelulusan beri bagaimana juga atau lulusan di SMP ya tahun ajaran 2020-2021 tahun ayana kamu kelas 8 sadayana ayat 202 siswa. Alhamdulillah tinggal diproses di kelas 7, kelas 8 dugi ke ayana kelas 8 walaupun ada kondisinya pandemi kawitan di Maret 2020 dugi ke ayana sampai kelas 8 pembelajarannya full online, ya. Tapi tetap waktu pembelajaran kita sudah berlangsung walaupun dengan keterbatasan, ya. Alhamdulillah di akhir dinten kamari tapi di Juni 2020 terus dilaksanakan rapat pleno kelulusan. Alhamdulillah di rapat pleno kelulusan rapat kelas 8 pelajaran 2020 alhamdulillah 100% dinyatakan lulus. Selanjutnya rangkoskan orang kali ada beberapa kali di sekolah nganuhunkeun orang tos istilah nama perdandankeun para putranya ka SMP ya anu lebet tahun ajaran 2018-2018 ayeuna tos 3 tahun. Alhamdulillah mudah-mudahan keberlanjutan ini ya, di istilah nama teras silaturahmi teras dijalin dan SMP ya. Mudah-mudahan oke naon anu Bapak Ibu perdandakeun harapan Bapak Ibu kanggo para pemerintah di apalagi di SMP ya angkosna dengar tetapi harapannya kami di guru-guru di Ais Palati diberi pertanda ke Bapak Ibu Ais Palati di kawitan kelas 7, kelas 8, kelas 8 atau berusaha maksimal Habibie Nadidi kalau beberapa kali. Selanjutnya Bapak Ibu atau di awal tahun 2018-2019
Dina dinten ayeuna kami 4 Juni 2002 ini panginten di sekolah oke balik ke uingkeun ya uingkeun kepala putra anu tos dipercanten ke SMP ya mudah-mudahan tadi anu didulikeun dina tema panggilan laku tutur tuanda mangkak dibuana atasna bapak ibu para putra bapak ibu mudah-mudahan lulus di SMP ya intian murah kali anu cager bager pinter eta anu harapan di sekolah di yayasan oke di Tadayana anu melaksanakan proses pembelajaran. Mungkin itu anu biasa diberikan disyukuri atau nuhun karena para pasangan atau terpilih ayat al-fatah dengan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sunda Bandung Intragan 2014 ya terus simkuring alumni SMP Yas Intragan 2015 berarti KPM teteh namun Ari Salirama agengan abdi jantan sapetes abdi ada sendiri terus Paji gitu teh terus misalnya teh Nur teh di Kawitan SD Yas tos penca SMP penca oge ayeuna tos jantan alumni masih kena aktif dina kegiatan penca hebat pisan empra geula atuh kanggo alumni SMP Yas Akbar oge nya Akbar oge sami alumni SMA Yas anu salajengna saat acara simkuring ngahaturkeun nuhun nembe ka Bapak Pupuhu SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung anu parantos masihan pangbagea kanggo siswa-siswi SMP Yas kelas 8 anu salajengna aya pangbagea ti Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung nyaeta Bapak Dr. Adil Alfadillah Kusumah MSI sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Nu dipihormat sepuh murid SMP Yayasan Atikan Sunda anu linggih di rohangan sareng anu linggih di bumi. Nu dipikareus para siswa SMP Yayasan Atikan Sunda anu aya di rohangan oge anu merhatoskeun ieu acara ti bumi. Nu dipika Mehmet Pupuhu unit SMP Yas miwah Ais Pangatik oge tendik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Puji sinerang syukur urang sami-sami sanggakeun ka Gusti nu murbeng alam Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mang pirang-pirang kabingahan ka urang sadayana di antawisna dinten ieu urang sadaya tiasa ngalaksanakeun hiji acara panginten kanggo SMP Yayasan Atikan Sunda mah mupu binih-binih anu parantos 3 tahun nyuprih ilmu di dieu lajeng di jurung laku sangkan mangkak di Buana Pancatengah. Mugi-mugi wae sadayana tiasa neraskeun ka sakola anu langkung luhur ka SMA atau nepi ka SMK. Kalayan asmana pangurus Yayasan Atikan Sunda kahiji nganuhunkeun ka anu janten sepuh murid anu parantos mercantenkeun muridna sakola di dieu. Percanten panginten ke raina wargina tatanggana panginten saha wae anu kenal tiasa dijurung kanggo sakola di dieu. Lajeng ka Pupuhu unit sareng ka Ais Pangatik oge nuhun
prestasi anu luar biasa, SMP Yayasan Atikan Sunda tiasa lulus 100%. Ibu Bapak sadayana ngawulang murang kali, mekelan ilmu ka murang kali dina mangsa pandemi ayeuna eta teh kacapena teh 2 artikel panginten double. Dan nuhun tah ka ais pangatik sadayana dugi ka tiasa murang kali urang sadayana lulus 100% sakali deui nuhun. Teu panjang nu dipisanggem bral anaking geramiang lajengkeun ka sakola anu langkung luhur ulah hilap bekal anu dicandak di SMP Yayasan Atikan Sunda teras dicandak sangan hidup jaga jara dipamimpin anu ajeg dina adeg-adeg budaya bangsa urang sorangan. Mung sakitu sakali deui wilujeng hatur nuhun ka sadayana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung anu parantos ngadugikeun pangbageana. Bapak miwah Ibu Hormatan Simkuring oge Bapak miwah Ibu sepuh siswa-siswi SMP Yas anu aya di bumi. Alhamdulillahirabbil alamin urang parantos dugi kana runtuyan calagara anu pamungkas. Ieu calagara baris dipungkas ku maoskeun doa anu bade dipimpin ku Bapak Pepep Saipudin Ansori MPDI sumangga dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan kasyirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li zalika wahdina sultani. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak miwah Ibu kali siswa-siswi SMPS anu kusim kuring depi hormat urang dugi kana panungtung acara. Nanging sata acan dipungkas simkuring bade ngadugikeun ngahaturkeun nuhun ka Bapak miwah Ibu anu parantos ngeresakeun sumping ngiring aub dina calagara pangjurung laku kelas 8 SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung oge ka Bapak miwah Ibu oge siswa-siswi SMPS Bandung anu ngiring aub secara virtual oge ngahaturkeun nuhun parantos meluangkan atanapi masihan waktu segitunya menyempatkan waktu na kuota pangintennya kanggo ngiringan acara pangjurung laku virtual SMP Yayasan Atikan Sunda Bandung tahun 2020-2020 hiji. Hadirin anu kusim kuring depi hormat simkuring pun tiasna titipuri sareng reng-rengan panata calagara anu sanesna seja amit mundur amit mungkur hapunten bilih aya kalepatan sapunyere pageus simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zahran Aisyah sumangga dihaturana.
The music created by Aditya Project. Please like and subscribe. Thank you. Kuliah indah cantik berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Ya Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau bernamain lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Umairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi baring di jilbabmu. Seketika kau pula bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau bernamain lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Umairah. Cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau bernamain lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel benci jadi rindu. Kau istri tercinta, Rasul sayang Rasul cintamu. Hatur nuhun Zahran, anu salajengna dihaturanan ka Bapak Pupuhu Yayasan Atikan Sunda, Bapak Pupuhu SMP Yayasan Atikan Sunda kanggo linggih dipayun kanggo sesi pemotretan sareng para wawakil wisudawan ti kelas 8. Sumangga dihaturanan kanggo